pegawai bikin kuari bikin ngalobaan bae ya. Jadi musim hujan di pan kuari. Musim banjir, bencana alam di mana. Lebih parah sama kuari musim jomblo. Sawah encan kagarap deh ya. Mana kuloba gagawe sorangan bae. Ngeran kuli gararati. Lah setik-setikan dekat garap sawah. Mana jauh ya sawah lah. Ayah Neng, malas di mana? Terus jajan diharap. Lu ke mana kemarin? Nak uli. Di bulan deh, ulin. Hah? Neng kemana bae? Kalau ke panggi-panggi? Biasa lah ngerem bayar di imah. Ih, doang kotok ngerem bae, dogan mual. Ih, pantesan nggak gelisan bae, ngerem bae sih. Iya bisa baik. Menang ulin. Iya lah sejak anak abah. Emang kurang apa? Pan abah nggak galak. Tapi sabono sih hari wani mah. Wani lah. Sieun-sieun teuing, jangan ulin yo, lain maling. Kang Bahar ini pareman sieuneun ka abah. Si Baharona misi pareman, ulina rok mau duit, doang embe. Rok jajan. Si Bahar wege, ulina mau golok, hari si pareman, ulina mau gitar, naon coba ke situ. Abah ge atuh galak lah. Woi. Kadal. Naonan sih di dia. Naon sih kadal-kadal golek. Pokoknya nanti ada dua, nanti calon pemajikan naik. Pada gede-gede iya haram. Iya. Yang geus balokot awak teh mandi sih nya. Amat lok mandi ge kasep. Segitu Bahar, mandi beongko, banget dong jenglot. Ai mah dong jenglot ya isa bogoheun kai. Oh gitu Neng, bogor ke Bahar. Pede. Gerak punten Neng. Geus Neng balik Neng enggak itu abang geus nyaran karunya. Naon sih, minta batu balik. Tenang aya mun si Aisyah deket sia. Bulan. Sudah aing macul, kesan nya beungeut sia. Oh Neng, tolong. Daripada sia Udah amat. asin tamal. Udah amat. Parah si Bahar. Aing asik-asik ngobrol jeung si Aisyah. Datang si Bahar, si beungeut jenglot. Ngagangguan aing. Pede jasa teh si Bahar. Dasar beungeut jenglot. Emang ya masalah ya. Macul boy. Woi, Pak Eman. Ini markas ya. Oh lah, Ini markas apa kamar ini nih? sembarangan saya bahar ngomongna. Angin kieu menang hese nyen markas kieu. Mas daripada si kekianan bae mah ngagitar tok parubuh, ini ngilu jeung aing hang duit bung sia. Kemana? Bisa ngilu bae pokona mah tunda gitar sia. Tunda. Geus tunda. Kan diajak kemana Geus aing? ngilu bae pokona masih boga duit. Embung lah. Geus geranan aing ngilu jeung aing. Gara-gara tunda gitar tunda. Atuh. Ayo menang duit ya. Aing dapat lempangna. Bahar aing dibawa kemana ya? Geus pokona masih menang duit. Siapa pokona mah menang duit. Dari sia ya. Oh. Oh atuh lah rapi lah. Diuk sia diuk, wari di diuk. Di diuk tempat ladang duit mah. Geus jasa ngamen libur, geus buka sepatu wari di diuk nyar duit jeung aing. Buka sepatuna. Di bahar naonan aing teh buka sepatu. Geus pokona masih boga duit bae pokona mah. Jangan ngamen libur, mending ngilu jeung aing. Kapuguhan, duit boga, beuteng seubeuh. Geus, sia udang ayo. Iya. Gotong siap wari ieu. Angkat. Bawa kemana? Geus angkat be, angkat mal ku sia. Awak mana regi geus sia. Geus angkat bawa ayo. Ya bahar ya. Aduh. Duit pokona masih ya menang duit. Lan, tahan, kencengan. Hidup. Arek. Nengkol saeutik kuing. Irit yo, semplak.
Aduh, Bahar capek aing Bahar, ieu berat Bahar. Aduh, mana mah? Aing buat. Terus. Tarik. Tulet teh kan atuh. Ye. Tarik yuk. Tuh hari kieu mah Bahar aing bisa doakeun jeung ke bos ya mah. Mana mah sih boga duit. Aduh, capek Bahar, Bahar. Soalnya yuk kudu rata. Capek, Kanan, Bahar, belok kanan. Kadia. Terus. Ieu mah parab naing ke jukut meureun nya Bahar. Kejo. Jompet jing. Terus. Naon bahan anu ya Aisyah teh, Pan. Bener apa hento eta si Aisyah kamari ngomong ke Bogo ke aing dihareupeun si Habib. Aing bising manehna isinin doang ka si Habib. Pas ditanya ke si Habib, bener henteu ka Bogo aing. Manehna ngajawab lain ka Bogo apa? Dadas hate. Ri. Asa dihina. Iru. Ku awewe. Kumaha ieu anang susi jomblo hirup can boga pasangan si Aisyah mungkin ngagedean bae mungkin ngakolotan bae umurna masih dikawin ku batur asana hate nyeri jauh teh ngai ngalamunkeun si Aisyah masa pacul ge datang ka seukeut aing kudu nyaho kepastian ieu perasaan si Aisyah kumaha ka aing boga panten aing kudu nyaho nyaran si Aisyah aing lah kudu nyaho aing perasaan aing panggil deh aing si Aisyah. Nah orang ieu kopi ya. Karasana ieu kuari mah. Gara-gara ngopi doang tadi mah ieu mendung. Kuari mah caraan ya doang di pantai. Padahal mah di sisi empang ya. Woi, ya siap. Ya naon sih ka dieu? Nyaran anak sia. Bohong. Saya nyeluk kopi aing. Lain aing mah kopi mah loba di mah aing. Apa perlu sih kau dipijakeun ka empang? Woi, main tujah-tujahkeun mah. Geus, Wani balik. sia ka aing. Aing mendak mengutarakan cinta aing ka Aisyah. Hei, Bahar. Anak aing sarejen bogoheun ge kasih beli. Bikeunan ku aing ka sia. Tapi aing bogoh ka anak sia. Eueuh jangan bogoh. Bogoh aing ka anak sia. Kira aku sia aing sakieu kasepna jeung sia mah aing yang jauheun. Sia mah goreng. Ha, kuari mah kakasepan tol laku. Nu penting mah duit. Tetap si Aisyah mah tol cek sia mah matre. Si Aisyah mah penuh cinta manehna mah hatena. Tetap panakan ngomong libikeun. Sanajan bogoheun ge ka sia har. Tetap aing mah yakin hati aing mah si Aisyah bogoheun ka aing. Hak kita itu mah kekasih aing Aisyah. Mana? Setan ieu si Bahar curig beneran kopi yang dinum. Hoi, Bahar sia. Bodo amat. Panggil si Aisyah ento, aing kapanggil si Sueb. Renak bae aing. Mana rindu yeuh. Lampiaskeun ku aing lah karinduan aing. Kayak macul aing lah. Amat budak sawah. Maculun dulu. Rindu bae aing kasih Aisyah lah. Kumaha deui ya?
pareman ke mana meureun? Diajak nyari duit boy. Oh. Amen tuh ke mana tak budak? Matu sorangan besok yuk. Mana loba kene sawah. Di paculun. Barang gawe gitu semangat. Jangan kepastian isi Aisyah mah. Lah, ini maraban ke boy. Maraban ini lo banyak. Boy, candi paraban, candi pandian, candi tirunan. Buat di jalan. Berat mas yuk. Duh, boy candi teangkeun. Si pareman eueuh bae. Capek bareng gawe sorangan bae mah. Teangkeun lah.